Ngaran kuring ai nu katelah mah Kemal. Ai sim kuring teh asli orang Garut. Sim kuring bakal ngaguar pengalaman anu pernah kasorang jeung nu jadi babaturan nyaeta si Mamat. Nya ai si Mamat teh masih kene salah sahiji babaturan kuring baheula sewaktu kuring sakola di SMK. Tapi ayeuna mah posisina teh geus lulus. Sanajan ayeuna kaayaanana geus lulus ge eta ti sakolaan teh aya masalah silaturahmi mah teu pernah putus. Malah ayeuna mah aya grupna segala dina WA. Hiji wanci anu bestari kuring jeung nu jadi babaturan teh bakal ngayakeun reunian. Nya aya bagi kuring mah eta geus hal biasa kulantaran unggal tahun ge sok aya acara reunian. Tapi kulantaran ayeuna mah aya bedana. Biasana mah sok diimah sim kuring reunian teh, tapi ayeuna mah reunianna teh diimahna si Supri kulantaran manehna hayang dianjangan kudu jadi babaturan. Nya ari si Supri teh masih kene salah sahiji babaturan sim kuring anu sakelas jeung sim kuring baheula sabuat sakola di SMK Negeri 2 Garut. Atuh kulantaran dina grup geus bareja bahwa reunianna di imah si Supri, ya kuring ge miluah setuju. Singkat cerita atuh reunian ge rek dimulaina teh poe Senin. Pada eta acara teh peuting kulantaran acarana teh rek bakar-bakar. Pas sore kuring arek mangkat nyadu dimaksud ka lembur Sindang Sari nyata lembur babaturan sim kuring teh. Malah pas kuring keur siap-siap di imah ge si Mamat nyamper ka kuring nyapikeun mangkat bareng. Kemal. Kemana budak teh cuang mangkat bareng bayu aduh. Maneh Mat adieu heula atuh. Geus burit jeung jam 4 cuang mangkat bareng yuk. Heueuh urang ge arek. Geus langting mau motor bareng bae jeung urang. Ya atuh aya kitu mah oke. Barang kitu atuh nu antuk nama kuring ge nu tadina rek mau motor teh tulus kulantaran disamperkeun jadi babaturan nyaeta si Mamat. Maneh nu mau motor atuh ye? Urang mah hoream. Sok we maneh nu mau motor mah. Motor maneh. Tuh urang yang cangkel. Sok we bawa. Sepanjang perjalanan kuring ngobrol jeung si Mamat ngeunaan eta imah si Supri teh nyaeta di lembur Sindang Sari. Lembur si Supri teh di lembur Sindang Sari lain. Tidak, urang asa can pernah ka ditu maneh nyaho kitu. Urang sih liwat-liwat mah osok cuman kan teu nyaho Sindang Sarina belah mana. Nyakeun we lah da dina grup WA ge kan dibejakeun. Kumaha cenah? Pan aya pelangna asup ka jero cenah teh lamun geus aya tugu anu aya pelangna tulisan cenah selamat datang di Sindang Sari asup ka jero. Gitu. Heueuh. Teu lila di perjalanan atuh sim kuring ge angsrog nyata ka tempat Sindang Sari. Malah ku kuring ge ka ciri di dinya teh aya tugu bari jeung aya tulisan selamat datang Desa Sindang Sari. Tah ieu jiga nama Mat. Iya. Terus dia kemana? Ya asup lah ka jero itu. Kaditu? Kaditu ka lemburna. Kalemburan ieu mah kan si jalan raya piraku atuh. Dawuh imah si jalan raya mah ieu asa kios hungkul. Nya
Baiklah asup be. Ngan untuk nama kurang gitu asup eta lembur. Malah aya eta di lembur teh imah ge masih kene paaranggang jeung deui kaayaan teh sakuriling eta lembur teh kebon salak. Uy naon? Tapi ieu naha bet kebon salak unggul sakurilingna euy jauh keneh ti dieu. Itu ingat tuh orang kita apa yang kewenanya ke di itu. Atunya. Ah ieu bet. Aduh. Urang mah jadi ngarasa keung euy. Oh, biasa bae orang mah. Ah, maneh so teh tukang kaleuweung maneh mah. Jago bae mana mah urang mah gawe malen. Gitu maneh mah. Sapanjang jalan kuring ngobrol ngalir ngidul. Ngeunaan eta lembur Sindang Sari. Kulantaran eta lembur teh imahna masih kene pacararang. Jaba kayanana teh kepinuh ku kebun salak. Barang keur ngobrol kitu jeung nu jadi babaturan nyaeta si Mama teh nyanaha atuh bet ngadak-ngadak motor si Mama teh bana teh bocor lah kuring ge hampir nyungsruk. Aduh mat nah ieu bet urang kaleong kieu mat. Aduh ingoy. Aduh eunanya. Aduh Eureun heula tuh eureun. naon euy? Naon? Bocor anjir. Aduh pada mah itu lah ngeganti ban teh jaba ban tublas aya nama nabet bocor euy. Ah ban tublas naon ieu mah ban tublas lokal meureun maneh mah. Duing. Ah aya wae maneh mah ieu motor aduh. Aing mah jabang geus mulai peuting deui ieu. Oh nya aduh aya weh. Balik deui bega tuh. Dengan tukang tambal heula. Tukang tambal kumaha ieu maneh? Ieu geus jauh ieu. Bikin ke jalan raya ge jauh deui. Aduh kumaha? Ah, Moal tuh lamun terus we sugan baya bengkel itu. kira aku di leuweung ki aya bengkel, nu aya ge bagig di nu kieu mah. Bener lah sompral tuh ngomong ke rumah di kebun salak kieu. Naon lah, Mana mah kalau mau kemakan kitu nya heula tuh. Cek maneh kayak tukang tambal di mana di kebun kieu. Aing ge bagig mikir atuh ieu teh pan kebun salak. Lah geus mulai peuting ya baduh. Urang mah teu ngeunah hate. Sakueung. Waduh terus kumaha? Yalah, nelpon heula buat tondang. Supri amisina neang we ka dieu. Aduh we. Nya nu antuk nama kuring teh ngajaran nelpon nyata kudu jadi babaturan kuring kasih Supri teh sangkan supaya manehna teh ngajemput kuring. Nomor yang Anda tuju sedang tidak aktif atau berada di luar jangkauan. Cobalah beberapa minggu lagi. Kumaha nyambung teh? Anjir habat error kieu euy, tah ada di telepon. Oh piraku. Cika nempo. Ya, Nomor yang Anda tuju tidak dapat dihubungi. Mohon periksa kembali nomor celana dalam Anda. Pakai apa enggak? Oh nya, udah naon ya pulsaan gitu. pulsa mah aya. Sisa pulsa yang Anda miliki adalah senilai Rp27.909. Masa berlaku kartu Anda sampai dengan tanggal 1 Sura, hari Jumat Kliwon, jam 1 malam. Oh, sinyalna nan aya hiji bari jeung lup-lup deui. Aduh, aya wae lah. Setan teh. Boda ieu mah iki carana mah lah. Mana waktu peuting di jam sabaraha na? Jam 8 woi. Aduh, tinggalin kieu urang acara teh. Oh tuh moal sabar be. Yuk mending kena dorong be sugan be tukang tambal di ditu. Ayo atuh, pi maneh nu ngadorong? Buat tuh bantuan kuduaan. Sok. Barang ditelepon nu jadi babaturan teu hade nya nu antuk nama kuringe ngalanjutkeun perjalanan. Tapi bari jeung kaayaan teh ngadodorong motor kulantaran motor teh kempes ban.
kira meureun kuring 100 kiloan ngedorong motor teh. Barang sabari ngadorong motor gitu kukuring geus katempo jarak 100 meter bet aya plang nyaeta nu tulisanana teh tambal ban tubles Pak Darno. Mat Capek deh. Urang geus sarua bae capek tempo mat. Naon? Itu ciga aya tukang tambal ban. Oh mah mungkin cenah cek mana ge mah mungkin. Tapi kan itu aya buktina tuh aya tulisanana. Gerak. Kang tambal ban Pak Darno bantu bles. Ya, cobaan we nambah kadinya sugan we. Buka keneh. Oh atuh hayu. Nya atuh nu antuk nama kulantaran eta bener tulisanana teh plangna teh tukang tambal. Kuring ge angsol ke eta patempatan. Kasampak memang bener tukang tambal. Aduh. Oh bener tukang tambal euy. Alhamdulillah. Punten Pak. Naon jang? Bade nambal tiasa. Oh tiasa aduh. Tapi ke ngantri bapak napa dia keur nambal. Wah, kudu ngantri euy, Mat. Bae we. Lantaran kuring kadinya teh si tukang tambal teh ke nambal motor. Malah di eta patempatan teh aya 2 ABG nyaeta awewe jeung lalaki anu motorna keur ditambal nyaeta ku Pak Darno teh ya. Nya atuh nu antuk nama kuringnya nungguan kulantaran Pak Darno keur ngagarap motor anu eta ABG. Aduh, gila ka beki peuting deui. Heueuh nya lah. Kayak tuh maneh daguan di dieu. Urang rek nyobaan nelpon deui ya. Masih apri sugan we atuh diangkat aya mah nyambung. Ya atuh jauh we kumaha telepon dijawe cobaan heula. Barang geus kitu kuring ge ngajauhan di babaturan kuring kulantaran kuring nu dimaksud arek nelpon nu jadi babaturan nyaeta ku Sapri teh. Sabari kuring neangan sinya kulantaran di dinya teh kayanana bet hese sinya. Naonnya? Ari bapak ente teh aduh kabet. Namanya di tempat sepi kieu ba emang rame ba? Lumayan jang. Oh, nambet lain di jalan raya tuh pak nu rame nu loba kendaraan. Lama bapak ge memang di jalan raya jang. Tapi kulantaran menang musibah, kios bapak teh katabrak ku mobil truk anu oleng jang. Naon? Katabrak mobil truk? Ya jang. Kulantaran ngadenge bahwa si Pak Darno teh baheula nama tambah bana teh memang di jalan raya. Tapi berhubung menang musibah cenah katabrak mobil atau nu jadi babaturan kuring ge si Mamat mah ulang bari jeung nempo ka eta 2 ABG. Tapi kayan 2 ABG eta teh nahabet meuni karaku malah teu ngomong sakecap-kecap oge. Tapi ku si Mamat teu dipikiran malah si Mamat ngobrolna jeung tukang tambalna nyaeta Pak Darno teh. Oh, terus eta geus katabrak kitu kuno oleng kumaha pak? Ya kieu bebas. Oh gitu pak. Untung bapak tuku kumanya. Oh. Tuku kumaha cek saja malah bapak korban anu mimiti katabrak ku mobil truk. Terus bapak kumaha pak? Barang manggih gitu bahwa manehna teh cenah korban pertama nu katabrak mobil truk atuh babaturan kuringnya ngejeng dijeng numpuk kayan si bapak eta teh cengkat. Malah barang cengkat gitu pas ngalieu beungeut nate robah nu mantak jadi pikasieuna. Jejak bapak kalah ke kieu. Bapak lain tukang tambali, bapak mah pergi jurik. Itu tukang tambal jurik.
Barang babaturan kuring keur ngarasa kasienan kulantaran nempok eta kayaan kang tambah padarno teh nyanaha meungeutna teh pinuku getih malah matana ge nolol sabelah. Itu juri gitu. Aduh, jian aduh. Atuh kayaan babaturan kuring ge beki panik jeung noelan kanu duaan nyaeta nu sarua keur nungguan hambal. Itu beging aduh. Barang di toilan gitu nyanaha atuh eta jalma nu duaan teh awewe jeung lalaki teh beuk ngalieu ke babaturan kuring bari jeung kaayaanana ge sarua tak dikasieun bari jeung seuri anu mantep kakeueungeun. Tage nu duaan salah sahiji korban oge. Aduh, mana ke cara main gede begini aduh. Tolong Kemal. Aduh. Barang geus kitu atuh babaturan kuring ge pirat teh tempat tempatan. Nyando di manggihan ka kuring anu keur neangan sinyal. Aduh Kemal. Aya naon ieu maneh? Aduh, Kemal. Tukang tambal roba banget aja jadi beging. Aku, ai maneh? Kapan di ditu aya baturna maneh teh kapan? Oh, saroba malah taga anu awewe gila lagi. Jadi saroba beging. Nah, bet bisa gitu. Tuh, ngomongna teh manehna teh cenah korban ketabrak ku mobil truk kira gitu. Aduh, mendak pikasiran mal. Terus motor maneh kumaha? Masih di ditu mal. Aduh, ayo antet cokot motor urang. Aduh. Ya enggak saya tuh. Wah, masa wah mungkin hanya ya beki. Mana tuh percaya kau orang ayo ayo. Aduh. Geus nama tuh. Barang menjadi babaturan ngajelaskeun kitu atuh kuring ge balik deui ke tempat abah-abah teh anu dimaksud rek nyokot motor anu ditinggalkeun di ditu. Barang angsrog nyanaha atuh berkayaan anak teh eta tempat teh jadi robah. Aduh, salah ya. Benar di dia. Eta motor urang. Tapi nabat geus deui. Heunya, nah ieu bet jadi di lalawangan astana. Kapan tadi mah sidik di dieu teh tukang tambahan. Geus buku kurang bejakeun mana mah buku mana teh percaya ka urang. Heuh, kitu mah barang geus kitu atuh kuring ge jadi ngarasakeun hawa nu beda. Malah kayaanana teh jadi horor bari jeung bulu kuduk ge ngadak-adak cara rengkat. Barang keur guntreng jeung nu jadi babaturannya nah atuh bet aya nu ngomong satukangeun minta bayaran. Mana bayaranna? Kemal itu tukangan mana? Ada padarona Kemal itu tukangan mana? Mana? Alah, ampun. Mana bayaran anak urang? Atuh nu antuk nama kuring nempuk kayaan samodel kitu mah jadi beki panik. Barang terpanik gitu atuh nu jadi babaturan ge ribut naik kana motor ge untungnya langsung hirup barang dihirupan teh. Anak bayaran aduh ampun diajuk we nyepat diajuk atuh isukan bayaran aduh ieu mah aduh mat kuat diurungkeun motor mat gurungkeun aduh tenang aduh. Memang bener banget nanti mantap pikasieun bari jeung matang urang hiji nu antukna kurangnya beki air. Aduh
teh bek disagigireun kuring si horeng barang kuring dilongok eta teh eta 2 ABG malah dibarengan Pak Darno barejeng seuri anu mantep dikasieun Pak Darno hayu bae minta bayaran. Aduh malah tegigireun orang aduh malah Kuat mana ngebut kuat kuat. barang kuring geus kaluar ti eta lembur atuh nyanaha eta motor anu udah kuring ge anu eusina Abai ge jeung Padarno teh hilas kayanan. kuat. Aduh kumaha liuk ke tukang udah kenen teu Geus eueuh euy. Aduh. Lawas urang ket ngadeg-deg kieu. emang ngadeg-deg urang mah ket perbaiki segala atuh malu aduh Anjir seborong bau peuteuy ieu. oh atuh urang teh murak peuteui jadi cikeh bau peuteui aduh Nya barang geus kitu nu antuk nama kuring ge teh tulus rewanian teh kulantaran kuring mah teu tepi ka imah nu jadi babaturan kuring nyaeta ka imah si Supri. Nepangkeun satacana nya ai ngaran sim kuring teh Abai. Ai sim kuring teh asli orang Bandung. Nya ai di Bandung nama sim kuring mah masih keneh di daerah anu kampungna nyaeta di daerah Junti. Cicingna kuring di Junti teh kuring ge atuh cicing teh di salah sahiji komplek. Malah komplekna ge masih keneh anyar. Barijeng can aya loba pendudukna. Aya ge kuring boga tetangga nyaeta hiji nyanu kasebut arana teh Panono. Kuring bakal ngaguar pengalaman anu kaalaman ku sim kuring ngeunaan tetangga sim kuring nyaeta anu ngaranna Panono teh. Panono ge eta nu jadi tetangga kuring teh nya ari awal nama manehna teh cicingna teh jeung pamajikanna lantaran anakna mah da geus mararisa malah pajarawi imahna. Aya oge anu di Padalarang jeung di aya oge anu di Jakarta. Kulantaran para jarauh kitu atuh nu jadi anakna ge ditampokeunana kuring asa tara nganjang ka imah nu jadi Panono. Komo ayeuna sanggeus pamajikan Panono mau malah katinggalina ku sim kuring teh imah Panono teh jadi tiisieun barijeng aya rasa keuman. Hiji wanci anu bestari tuh kuring ge kekayaan di imah kuring katempo Panono keur sasapu nya atuh nu antuk nama ku kuring ge ditanya kulantaran ku kuring katempo manehna teh keur sasapu di buruan. Nuju naon Pak? Nuju sasapu Jang. Oh nuhun. Asa bumben Panono bet jadi sasapu gitu. Ban ke ayeuna mah tos taya si ibu Jang, jadi jaga lagi kudu ku bapa we. Ya aduh nya lantaran ayeuna mah jadi kieu aing ngaduda teh Jang. Oh sabar we atuh Pak meureun tos takdirna kudu kitu. Nyapeun Jang. Barang geus ngobrol kitu jeung nu jadi Panono atau kuring ge tuluy asup ke jero imah. Nya beureum maksud
kuring asup ke jero imah teh kuring rek sare. Singkat cerita waktu ge geus jam 5 burit kuring ge atuh udang tina sare nya tuluy weh kuring teh keluar imah. Kasampa ku kuring panono beberesan kantong malah pantona ge dikuncian sagala. Ku kuring teh atuh nu antuk nama ditanya, bade ka mana panono jika bade ini tan? Nya panjang bade ka putra kepada larang lantaran empang ngarasa sieun di dieu nya bakarasa liek eueuh ragap teu aya jang. Oh, bade lami ka Palarang teh pak? Kamu paling ge 3 dintenan atuh jang. Oh, Kade atunya jang kieu be nitip buminya jang bisi aya nanaon mah gitu. oh nya siapa lah ke ditalingakeun ku sungkuring. Nya jang. Bade nanaon ka dituna? Nah paling mah pawe heulang ke diri tu aya ojek meureun bapak bade nitah ojek be. Oh nya atuh hati-hati di jalannya pak. Nya jang. Yo atunya jang bapak mangkat heula. Mohon pak, mangga pak, mangga. Telila ge panono teh mangkat. Nyadune maksud arek ka imah anakna nu aya di Padalarang. Barang geus kitu atuh sungkuring ge tuluy weh ka jero imah deui. Malah kuring ge ngagarantes lantaran anu jadi mamah jeung bapak kuring nyana habet can balik-balik di imah uwa. Duh, kamana ieu indung jeung bapak bete balik-balik cenah mah rek sakedeung ka imah uwa teh. Geus burit kieu. Singkat cerita waktu ge geus puting. Tapi kayaan kolot kuring teh can barali. Nya nu antuk nama ku kuring ditelepon anu jadi bapak kuring. Halo, kumaha atuh nabet teu mulang-mulang di mawa teh? Meuni geus arek poek kieu. Waduh, jika nama mau kamulang atuh bay. Kulantaran di depan ke acara uang mana ya rek ajatan babantu di dia. Jadi bapak jeung mama masih gana mereka ngarendong di dia. Nah, nabet nyendong atuh mulang weh. Wek ngendong sepenting mah sok we di dinya tungguan atuh. Imam ada mau kumaha ieu. Barang kuring ngadenge tu jadi bapak kuring bahwa cenah mah balik atuh cenah sama kuring telepon ge di pareuman. Lah, kalah teu ngarendong deui. Coba kuring teh keueung sebenarnya mah di imah sorangan ge. Kalah kade ngarendong. Waktu ge geus beki penting atuh kuring kayaan di imah teh sorangan. Nya nu antuk nama kuring ge kalah sare lantaran kuring geus ngarasa tunduk bari jeung ngarasa sepi. Singkat cerita atuh kuring ge lilir tina sare lantaran kuring karasa betayang kiih. Aduh. Kuring ge barang karasa hayang kiih kitu atuh nya nu antuk nama udang tina sare. Malah sabuat kuring hudang itu kuringnya tuluy nempokana jam teh geus nunjukkeun jam 11 peuting. Duh, geus jam 11 kieu atunya. Yang ngompol satepina kuring ka kamar mandi atuh kuring ge tuluy kieu. Tapi barang keur kieu kitu kulantaran kamar mandi kuring mah padeukeut jeung imahna Panono malah jeung dapurna ku kuring kadenge. Bet di imah Panono teh aya nu kosong-kosong jika keur masak. Malah mah sagala kadarenge ting dalogdak. Atuh ku kuring ge beki panasaran tapi ka ceulisim kuring teh diatelkeun kana tembok. Naon eta nu kadenge ku kuring teh lainan sakur dedengean hungkul. Nya barang geus diatelkeun kana tembok dinding jelas pisan kuring eta teh sorak keur masak. Sanu permasak wayah kieu bet meni rame pisan di Panono teh tulus ngendong gitu Panono. Tapi da tadi mah ngomongna rek ngendong Panono teh kepada larang cek gerantes kuring.
Barang geus kitu atuh sing kuring ge nu aya kalahka timbul rasa sieun bari jeung ngadak-ngadak bulu kuduk ge cara rengka. Barang geus kitu atuh ku kuring ge teu jadi pikiran nya tuluy nama kuring keluar di kamar mandi. Tapi pas kebenaranana teh keluar di kamar mandi nya naha atuh ngadak-ngadak lampu ge berpareun nya eta mati lampu. Mati lampu segala ieu nya lah. Geus keur mati lampu kitu atuh sim kuring ge kalah jadi beki sieun. Kajaba sagala kainget. Lilin di mana di ieu? Wah kitu lilin. Kulantaran kuring ngarasa eungap, kulantaran poek ya nu antuk nama kuring ge keluar di imah. Bari jeung ngawani-wanikeun maneh. Kulantaran ripuh di jero barang kuring geus keluar imah atuh kuring ge tuluy dieu di lakors di hareupeun imah. Kuring ngahuhulang atuh sabuat keur ngalamun kitu ge kuring bet kareuwaskeun. Kulantaran di imahna Panono teh bet ciga aya sora sendal anu digesek-gesek jiga jama leumpang. Atuh kuring ge nempo kajadian samodaya kitu mah baki murengkeun. Di imah Panono beciga esora jelema leumpang. Aduh, kapan sidik tadi di Panono teh kepada larang. Aduh. Kulantaran kuring ngalasa penasaran ngadenge eta sora jelema nu leumpang atuh nya nu antuk nama kuring ge lungalongo bari jeung kayaan poe. Sabuat kuring keur lungalongo kitu atuh nya naha bet kuring kaluaskeun kulantaran lampu bet juk caang bae. Alhamdulillah hurung geuningan ayeuna mah. Barang geus caang kitu da keukeuh kuring masih keneh panasaran. Nya nu antuk nama kuring ge bagi ngadeuketan eta ka imahna Panono. Barang geus deket kitu nya naha atuh bet kuring nempo aya TV Panono teh bet hurung. Barang geus kitu atuh kuring ge kainget kanu ngaran Panono. Piraku ai Panono bet ilitan TV teu keuman mah cek gerentes kuring. Bari jeung kaayaan kuring eta teh muntah mah hayang ngagoa. Kulantaran lila baki lila punduke baki berat nya kuring ge beki ngadeketan pisan malah hampir kana lalawangeun panto imah Panono. Barang kuring geus tepi deket ka hareupeun imahna Panono malah deket pisan kana pantona. Atuh nya naha eta si panto imah Panono teh bet muka. Barang panto muka kitu ku kuring jelas pisan anak keluar ti imah Panono teh nyaeta Bu Sari pamajikanna Panono nu tos ngantunkeun. Atuh nempo kajadian samodaya kitu mah kuring jadi beki sieun malah bulu kuduk ge ting cara rengkat nya nu antuk nama kuring ge nempo kajadian samodaya kitu kalah ka ngocet. Bener itu mah pamajikanna Panono. Aduh. Barang geus keur kitu atuh kuring ge tuluy ngajleng ka jalan nya nu dimaksud ek ninggalkeun eta patempatan. Eta suara pamajikan Panono teh jelas kadenge ku kuring kalah seuri anu mantak pikasieun atuh kuring ge tuluy we lumpat tulung.
Suanda, salah seorang lalaki anu ngalantak poho kejadian anu ngabalukarkeun Allah nu antuk nama ayeuna dikelola teh ku pemerintah daerah. Aris boga salah seorang babaturan nya anu imahna teh deket ka tempat Aris digawe. Batur Aris nyaeta daya sanes salah seorang lalaki nu ngaranna teh si Jubed. Bed, Ya naon euy? kieu euy, urang teh ayeuna teh boga tugas yeuh. Titah ngoreksi barang anu aya di gudang. Ya, maksudna mah titah ngecek we kudunungan. Ya terus kumaha? Ya mun bisa mah ente baturan urang yuk. Urang ngarasa kumaha mah. Maklum beda ya mah pabrik teh. Jadi gudang teh ieu teh jarang kaambak ku jelema jadi kieu. Oh, gitu. Ya Mirip pisan jeung indungna si Jubed. Ampun mak. Eta mah lain maneh. Jika nama Anu pinuh ku getih barijeng matana nolol duanana ngarundai barijeng kayaana nabas. nya anu antok nama Aris ge nyaritakeun naon anu kaalaman penting jeung nu jadi babaturanana nya si Jubed teh. Malam sunyi, ku sendiri, duduk sepi di atas pohon. Ku biarkan rambutku terurai tanpa kaki. Kelelawar, anjing, dan bulan purnama. Ku menanti kekasihku yang belum mati. Kapan mati kekasihku? Desa orang hidup. Mana mungkin ku kembali hidup lagi seperti dulu, kecuali engkau mati. Mohon mengerti. Kapan mati kekasihku? Ku menanti kau di sini. Ayo mati, bunuh diri, biar kita jumpa seperti dulu. Ingat bahwa
setan akan selalu ada di sisimu dan akan selalu menghasut kaum Adam dan Hawa sampai akhir zaman.